Ulama teh lamun ulama NU ulama kampung disebutna, lamun ulama Muhammadiyah ulama kota. Nah wari ulama kampung masuk kota ya, sarua jeung abri masuk desa. Jadi sarua ulama kampung masuk kota, diajaklah meeting ku Gus Dur ke hotel, kebeneran ke Arab. Begitu Gus musyawarah kan masuk hotel masing-masing, didinya na aya merek di lawang mamnu'ud dukhul. Sakanya ho kiai kampung mah duhul teh kapan jima jeung pamajikan. Nyana maca di luhur lawang mamnu'ud duhul, nyana kiai keom. Ya urang dek duhul jeung saha cenah. Para rakyat jasa ulama kampung. Mantap urang mah NU mah, ulama NU. Ieu kagocek bae tah, kagocek sebab orang kampung nya mah. Kagocek kurang-kurang nama ngan sakali dah pinter jasa ulama NU mah bicara di wali ulama NU anu bahtul masail hebat yang nosran ke pemerintah ulama NU ngan dina nalika ka kampungana kampungan jasa henteu nya mamnuduhul aca tuh sakjana dilarang berduhul di sini atuh urang mau pamajikan henteu sebenarnya padahal mah dilarang masuk eta NU teh blona kos kitu doang. Gus Dur bisa ada Gus Dur ya. Nah kabula kabale NU mah seperti kos gitu. Mayak ulama NU teh henteu arasup ka kamar. Aya 10-anana nyana di jarambahna teh gitu ngaredeng bae tah Gus Dur gadinya. Kenapa ini pada tidur di sini? Tawadu Gus. Tawadu apa? Udahlah kami mah tidur di sini juga ya, pakai permadani ini kan di Mekah bangun rapi. Enggak, bukan begitu. Ini kan udah disediain cek Gus Dur teh kamar-kamarnya. Enggak Gus lah, barang diteliti orang itu bisa muka lawang. Hotel kan pakai kartu. Sakanya ulama NU mah baru kunci. Atuh teh nyaonya nama tah orang kampung diajak ke kota teh kos gitu. Atuh lain ulama NU bae jadi dia ge aya. Atuh ai kampung mah puajeun kumaha ge hese bae. Hese. Eta kampung teh. Aduh bareng Gus Dur dibukakeun mah tek ai kabeh. Aju arasup ya. Arasup ka kamar tah. Ya udah selamat tidur cek Gus Dur teh. Iya. Waduh ngemalu-maluin aja sih. Ayah beta Gus Dur mah dongeng. Ya Allah. Barang subuh inget deh Gus Dur. Cek jana bari sakaluar mah moal ya. Aduh, aing aya karempan sakjana ieu. Kaluar da bisa teu makading kan kartuna di jero. Jadi ketrok-ketrok kumaha ieu. Ya Allah, bener bae cek Gus Dur. Bener bae eueuh nu berjamaah subuh. Dia keterokan. Satu orang ada tejahun carana. Sehebat apapun alat, kalau tidak pandai menggunakannya akan bunuh diri. Peso belati mah tuh jangan bisa pakai mencit kebo. Sehebat apapun alat tidak bisa menggunakannya celaka. Sehebat-hebatnya kampak, tapi ulah pakai ngerudan kumis. Salah tuh terkieu bahasa sakit eta kenaon ieu kumis sagala eta lamun kumis make kampak lain kumis anu beunang huntu ge coplok salah gagunakeun tuh ieu kan urang boga posisi-posisi kiai mah ngagunakeun ilmu na jang ngaji lain jang pilpres. Ngadoa kiai mah jang keamanan bangsa jeung negara. Nah salah ngagunakeun eta teh sabenerna mah meureunanan eta teh anu jadi tim sukses eta teh berarti nyawa kampaknya orang gaji ada pakai kadir ya ada
aing ngadoakeun lo masalah datang nyana aja minta didoakeun lo masalah ngan ai haju naik panggung segala rupa mah lain parantina kan orang mengaji bilagah teh kan geus itu ngaji bilagah dina ilmu ma'ani teh wah atuh aya muqtadal hal ngaji teh akur teh jeung muqtadal halna aya muqtadal aya hal nah lamun akur jeung muqtadal halna bilagah na bir mubtada ku isim marifat naon rahasiana na bir mubtada ku isim nakiro naon rahasiana aya rahasiana bilagah rahasiana keluar tina bilagah ieu mambun seakan-akan ieu mutiara dikongkorongkeun ka babi ka hinzir namun takur jeung mubtadal halna ya Allah entak cek guru kula dengan imam di Garut ngaji Johar Maknun ngaji Hukudul Juman gampang dibaca diterapkeun di kitab tetapi nu hese nerapkeun ieu di kahirupan sapopoe make bilagah supaya akur jeung muqtadal halna aki-aki anu geus ompong anu geus teu bisa nyebut waladhdallin atuh ulah hayang jadi imam bae ingin maghdubi alaihim waladdallin cak mau meureun sakali dong coba kes kedua kali kalau ingin maghdubi alaihim waladdallin je pade mah kitu deh gadang di dele oh huntu eueuh atuh geus mundur neangan anu waladdallin nah eta lah udah kok mawas diri urang aing geus teu bisa ya nyimaman mundur ieu mah lain satungtung aing hirup keneh awas coba-coba sia nincek mimbar diteluh sia ku aing aduh Gusti Allah nah ieu bilagah garana urang teu bisa bahasa Indonesia ulah maksakeun geus bahasa Sunda bae engke kacaletot engke da kacaletot ngomong urang teu bisa bahasa Indonesia make bahasa Indonesia engkena Sundana kabawa bae wajen kukumaha ya begitu aja ya lah kan saya juga udah ngomong iyalah jangan begitu kata saya kan juga jangan begitu nanti juga kanyahoan ge eta kos itu kanyahoan bae sia ti Sunda kan jadi kumaha